Aduh, isukan teh kudu mayar di bank keliling. Coba boga cicilan panci, hotel, baju. Teh otak pusing otak ini. Hari nganyuk bang, ngeunah hari tanah hungkul nampak teh. Ngeunah hari itu nama otak pusing. Sarwar wakene. Ini soalnya geus teu make di sabun deh. Da bararau ieu geungeun tuh untuk make sabun mah. Paling ada bisa make paketan porang coba. Nah bener kudu irit ka Arabna teh kudu ngunurkan pas Pak Haji. Pak Haji ge gini irit ka Arab mah bawa duit beunghar. Halo Cek Dewi. Mak atuh abang, terus kadiri wae akhir. Kan jadwalannya disuka doa kan aya naudi. Cek Dewi meninggal. Kurang kali ya, lain rek nangis ka Cek Dewi. Lain GR bang, urang otak lewas we lamun ningali bang bos ka dieu teh. Kurang deh barongsanya. Nu atak leuwas Cek Dewi. Lain siga barongsai deui. Nu bener mah eta siga puluh peda dibungkus. Malah warna juga kieu eureun Cek. Menihem ningalina oge persis pisan. Tong kitu Cek Dewi. Iya tidak nyami siga pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Haji, mau sih hadir deui. Apaan ayeuna teh geus tanggal 25. Saatna nagihan hutang tah salah sejina ka Neng Dewi. Ih, mohon Pak Haji abdi ge terang, cuman kumaha atuh kacalaya. Ke. Ieu teh aya naon? Pak goblok jeung Cek Dewi. Jiga nu drama kitu. Eta geus nyebut di pakupluk Pak Haji kitu. Nah, geus kitu juga bajai. Opat sia ka kolot teh. Oh iya mah Pak Haji. Terus ini pembahasan wae, isin ku tetangga tuh. Bisa ngajarkeun aya naon teh di bumi abdi. Pak goblok. Tong galeng bisi disangka aya pemerkosaan. Itu da mana yang ngamimitian wae dasar rentenir. Naon bedana jeung maneh Pak goblok? Beda. Henteu Haji. Jelema kurang gawe, sebelah senegara lucu. Beda. Beda. Sama. Dasar orang gak jelas. Sia tong kabur. Dasar sebotak. Jadi lapar jadi nanti balik ke lain. Sembilan ratus 991, 992, 993, 94, 95, 996, 997, 998, 999, 999.000. Ingat biasa penting harita mimpi teh jadi TNI. Ini asalnya aneh tak mimpi. Tapi dah kuring teh sebenarnya cocok jadi TNI. Tapi nah ada di salah hidup si kieunya.
tapi dah hirup mah kudu bersyukurnya pemirsa. Loh, inget deh Kang Inti penting jadi prajurit. Eta komandan teh mere pertanyaan ke tiap-tiap prajuritna. Kieu saurna teh, saudara Kevin, sebutkan alat-alat penyangga. Nyaku kuring teh dengan nada bicara yang tinggi tur tegas teh ngajawab, siap beha komandan. Tapi geus diati eta teh kuring teh kita ngurilingan 8.000 kuriling. Padahal mah benernya beha teh alat penyangga permisa. Cip, kenaon mana didinya? Gimana laporan hari ini? Siap komandan RW. Lapor komandan RW. Parawan terus Aribak, Landa terus Jarang dan Pamajikan Batu siap diajak kencan. Mantap. Heula hansipna. Sok apa RW calik lah. Siga dina beus wae. Mangga Cip, bade Cip. Sok mangga. Dupi bari ka mana itu Pak RW teh anjing-anjing kieu teh? Mantap, pertanyaan yang sangat cerdas. Kuring mah ayeuna teh rek mantau kinerja Hancip bisi ngeloba mentol ka mana wae. Atuh abdi teh mengkol mah bisa-bisa nabrak atuh Pak RW. Wah, bawa-bawa Pak RW merek mengawasi para landanya. Iya, boga anak buah kurang cerdas teh, kamu menyimpulkan sesuatu nu cantu karena jadi hoak. Siap komandan RW. Sok ka ditu gerak patroli deui. Siap laksanakan. Beri kiri. Maju jalan. Bener teh si Hancip, padahal mah kuring teh rek ngawasi rana-rana. Bener we kebobodo si Hancip teh ah. Eta Hancip, nah balik deui. Pak RW teh kumaha? Itu kumaha aksesoris urang teh. Lah ngaran nu di dieu ye. Jeung naon ieu hansip pake sepatu bot. Teh heula Cip, boro-boro ke Hancip, urang wae ge make sana cepot. Tuh. Ieu mah buah komandan teh kumaha teh. Ha geus lah, kuring marek patroli deui. Ju gue. Padahal mah orang mau kotoran lah ini teh. Daripada boga duit dipakai mangolikeun aksesoris si Hancip mah. Geus we pake mahogi Neng Dewi. Orang kaya mah motor nangis ganti deh. Aduh, soak kamari mah asa diudag-udag bagong kerbager capek. Tapi ayeuna mah mendingan nagih heula ka Cek Dewi. Jatuh tempo na geus mulai ya. Geus bajeuhna jatuh tempo ya Cek Dewi. Mending nagihan heula. Kecil vokalis letok wae. Permisi. Assalamualaikum. Boleh saya masukkan di dalam?
Boleh saya keluarkan di dalam? Nope. Lagi. Ada orang di dalam. Cek. Cek Dewi. Cek. 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 Saya Bunda menuju ke Bogor. Bunda naon? Bunda ini darah tinggi ya. Bunda bener. Bunda anak mana? Ke Bogor? Mohon Bang ke Bogor. Aduh, is gagal diwain aja ante. Jang, emang si Ece Bunda ke Bogor ke mana? Da sahur. Nah gitu ke Bogor tapi ke antosan urang taroskeun heula Bogorna di mana. Bunda, Bunda teh Bogorna di mana? Dasar budak. Di Jongol cenah Bang. Si Bunda teh Bogorna. Oh, di Jongo. Abang dia pernah ke Jongo. Jauh. Yang geus lah. Ayo nama abang rek muriling deui. Rek nagihannya. Assalamualaikum. Kek. Ari tadi saha nu ne malannya di tugang. Aduh. Cel, keluar. Geus rek dipuri urang. Cek. Tong lumpat, Cek. Cek, demi uangku kembali. Gunungmu kan kudaki. Gunung kan kudaki. Lautan ku kenyot. Nah, ini cocok mah. Gunungmu kan ku kenyot. Jurang pun kan ku ajlengi. Hah? Tunggu ate. Gusti yang naon ya. Ya abdi Pak Hansip. Gimana jalan? Wah, teh gelis aduh. Kunaon itu aduh. Tulungan atuh Pak Hansip abdi teh sieun ih. Sieu nyaon ce aya jurig, mana jurigna? Aya genderuwo, mana? Ciat. Kurang siap ka dieu. Lain jurig Pak Hansip ih. Diterke perkosa. Hah? OMG, saha nu bade merkosa? Nah, atuh teu ngajak kuringnya. Laporkan sia ka Pak RW. Ih, no. Jangan atuh ce. Memang saha nu bade merkosana? Padahal mah make lumpat, nikmati we. Aja mah gerak ini ayeuna mah. Urusan kieu mah serahkeun we ka Hansip Teladan ieu, ti kesatuan Hansip nu terpilih jadi Hansip Teladan ieu. Bener teh ce? Hansip Teladan mah. Ih, ka mana si Ucit teh? Aduh. Stop. Naon komandan? Ikut campur wae komandan mah. Oh, pasti. Di mana ada kejahatan, pergibahan, berhadapan dengan nasi kuring. Kejahatan naon atuh komandan? Di dunia keur ngudag-ngudag Cidewi lain. Urang teger ngudag-ngudag Cidewi. Meureun aya di halangan ku komandan meureun Cidewi na beuki jauh atuh. Bener berarti. Naon nu benerna Pak Hansip? Abang teh pada merkosa Cidewi. Sanu merkosa Cidewi. Pan tadi teh Cidewi teh mena tulung ka Asim Kuring. Pak Hansip, nu bener mah. Urang teh lagi anu teh ka Cidewi. Tapi Cidewi na ente bayar ke urang. Malah kabur tuh. Jadi lain rek merkosa. Nyalain atuh, bari lagi urang metara merkosa awewe. Paling nage urang nu diperkosa awewe Cip. Awas Cip. Aduh, anjing. Benar gitu, jelema model gitu diperkosa awewe. Kuring mah ini mah patroli biru.
panjang kieu kawasa bulu doma wae sawan gitu. Tapi lebar duit mah deh. Orang boga ide. Terang kabar udah we cenah mah cecep bisa nyukuran. Bayarna membayar we lah kuroko sabatang. Heueuh lah. Kan ngeunah ka urang na Pak Haji. Buru kena ilit. Yo, terima kasih. Duh Pak Haji nuhun nya. Ampun, meni pamit ya Pak Haji mah geus kumaha panginten abi. Itu nyebut bapak tuh AA gitu. Mohon atuh ayeuna dipuna balik ka mana? Mah bade diparas heula meh ganteng. Mohon atuh mangga. Nya atuh nya. Mohon. Kamera duit ka Dewi keun bae. Hitung-hitung neuleun deui we mun dina duit gede. Kebeneran ya panggil dia ya. Meron Pak Haji. Iya, kurang teh yang dicukur bisa tuh. Bisa tuh nek yang gayawan kumaha. Orang gaya naon wae gitu. Mas Ronaldo, George Bray, langsung teh gaya opa-opa Korea. Coba we lah. Tah. Coba we lah nu opa-opa Korea ameh ganteng sugano ya turana di lembur ieu teh nempel kabeh ka urang. Iya Pak Haji. Di mana tuh tempatnya? Di dia we di dia ya. Siapa tuh? Ada yang pakai untung Pak Haji? Ya pake atuh ameh ka tempo. Siap ya orang mau halak. Tuh. Keren nih Pak, itu keren. Panjang kieu. Ya Pak Haji, halus lah kuya ya. Aduh, aing mah Mantap lah guys. pikeun bae lah ngaranna ge salon dadakan. Oh. Buru. Siap. Harita kuring ulin ka Bandung Bro. Siap kehet. maksud Jadi rek kita neang kieu. Aduh, alah aing mah. Bandung Pokona mah benerkeun sia. Siap Pak Haji kayak orang bener kan orang. Kudu awas ya, itu dibenerkeun. Bro. siap Siap. kekom urang daya kolot ngaku Nah, dia Pak Haji mantap ya. Jadi botak kieu. Woi. Nah, Tungguan. teselenya pemirsa, Pak Haji lagi jadi botak geningan. Kumaha rame tuh. Mudah-mudahan terhiburnya. Nu teu acan subscribe heula. Soalna subscribe teh gratis pemirsa. Sok diantos subscribe heula nya. Sareng share filmna ka semua kontak nu aya. Hatur nuhun.